Assalamualaikum sadada ya dulur ieuna dongka bihatur pamuji janten pitutur aduges keterlaluan jelma terora pikiran ulama di marusuhan diburu ditarewakan lanteka bayang nyarina kumaha mana baginda berliana kena kumaha minta syafaatna Musa abdi munduri disakiti Rasulullah pasti benci tangarep disyafaati oge saur guru abdi munulah madi sakiti dunia moal aman deui bencana silih ganti mantakan urang tong heran mun bencana berdatangan daduria didoliman ulama nadi musuhan padahal pasca uninga ulama pakuna dunia sabar ulama pasti hancur alam dunia ayeuna tos kasaksian teriren datang cobaan bencana terus-terusan ahli ilmu dipundutan buktosnya riosan nabi diantari ciri-ciri ulama muli kajati ayeuna atos terjadi galing akhir zaman cirina tos penyerahan ulama tos dipundutan ilmu berkilangitan katambihan ku kamalang serulama terdamang sosial dirau orang penerus na atas jarang pesan
tipuku karoma sakitu nukati haturan mura anu kacatur bili aya catur maur anu terjantan pitutur gamugi kamanfaatan ngamuja ngan para iwan kalayan piturung kuroman